Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatieun kadatangan ku jurig denden di unggal lawang Lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya Allah, macam-macam di akhir zaman kemarin. Baca Quran, geus teu kudu maca Quran, geus cukup di HP bae. Trek meres baca Quran pencet deui susu keluar. Barangna eta-eta kene. Ji atuh kuari mah loba nu kasalahan mencet. Aya nu ngahaja sih eta mah kan ngahaja mencet. Sugan teh daun khusu. Orengana. Beda jeung nu di imah cenah ieu mah. Rada gelede. Akhir zaman kurang-kurang bisa na urang. Geus cilak. Mantak mun masih kene resep ka HP geus teu ngajamin sorga da pokona. Tengah jamin lantaran loba kene ka resep jasa berarti. Oh, ieu mah cenah kula mah kieu alhamdulillah cenah informasi doang tilok mah cenah. Tawa pagar gembela diri. Cek jero malaikat teu neuleukeun. Masya Allah masih kene nonton resep nonton TV bawa HP nggak tengah jamin lantaran nafsu na terus nafsu na ayo sekadar informasi sih tidak naon urang ayo nyawa dulu urang di mana. Terus hubungan dagang, oh masalah tahu penting politik, tapi kan eta di jerona, insyaallah. Penting nama ngan 10, nutup pentingna 1.500. Biasa. Ya tergantung urang lah, lamun urang nggak bisa, itu mangga, ulang ngabohongi diri, ayo bisa bawa salah. Nah, jadi 80 wari keputusan kitu pikir ieu adalah penambahan ti Sayyidina Umar lantaran cek Sayyidina Umar teu bisa ditakzim zaman Kangjeng masih 40 jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Sina Abu Bakar masih 40 wa jallada Abu Bakar arba'in. Tapi ketika Sina Umar wa Umarus samani 80. Oh masyaallah. Sina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar mah kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun mane jalan dia kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar geus senyum bae, Tuhan sok ya, usieun-sieunna setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Da ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar mah datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu begitu dekat dia wow
rebat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya mah lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni. Ka dieu ka abdi ke kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar main dakni bae. Kangjeng Nabi eta kunaon ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang geus sisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi sieun kadatangan ku jurig deundeun di unggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek etasieun aing umpat setan ngumpat misalnya di imah Haji Pendi tah aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendi kaluar nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetep diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku jalan. Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Di dinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kok dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener tengah lawan bener ente tekan hebat sahabat bakar itu maut lah Kangjeng Nabi maut lah Sidina Abu Bakar. Nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah di dinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya Kangjeng ieu Sidina Abu Bakar Siddiq ieu Sidina Umar tak urang adab-adabanana mun ziarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah Sidina Umar maot kuburkeun nu mimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzah doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah ka dinya deui aya ngadenge deui atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadeng langsung dia bener kadeng
Begitu ditanya ku malaikat, man rabbuka? Cik Sidina Umar teh, pangeran aing Allah. Ai pangeran maneh? Sidina Ali di luhur seserian. Cik Sidina Ali bener ya. Masya Allah kari. Cek malaikat teh jieu pangeran aing ge. Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing bae tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng ngingeana tah. Cak nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu umat. Atuh kunaon ditanya. Atuh aing ya Umar mah moal ditanya cek ieu. Jawara apa itu? Betul ngalaleos, kayak ada ulah ngalaleos. Robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin. Kafir, Yahudi, Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget euy. Awas ya mun make banget nu ieu deui, awas wae. Malaikat lapor Gusti Allah. Gusti, wara ieu mah jelema. Gusti turunkan banget sia rupana. Beres Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali, kunaon maneh mata daku. Kunaon make seserian? Aduh. Nyata cek nyata. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dilawan ku kula, ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir, teu pati sieun jasa, teu pati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum seetik. Sidina Umar bahara jasa. Dah, banta ka ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman Sidina awas ya kowe. Sidina Umar ka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebab nyana pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeun nyana laku bae. Urang mah pan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, ngitung deui. Deres teu buruk mah nu buruk mah panes. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leungeun nyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar kobo ka hareupna
dipicen ke mana jelema kual tambah takziranana 40 jadi 80 kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di takzir dia 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal anu palsu asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mentak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ku malaikat ditinggal besok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ieulah carita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka Syaribul khamri adalah 80 cilidan. Abid 40 cilidan. Nah, eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada sholat 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab sholat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran sholat keneh. Mentek ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus. Khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu tarjamah eta mah salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus balikan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teh sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain khutbah-khutbah. Teu diuk geus sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan
heuy Aisyah goblok sia aing ge rusak salat aing sia. Nah eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Atuh mah khotib barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Atuh khotib da kudu dula-deuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khotibna kudu nu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa teu meunang teu boga wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Hanya sholat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya ka karakudang. Ya deuk nangtung isin tah. Deuk diuk bae pan nya ada salat. Kumaya aingnya sekira. Saya si hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Tinyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah. Kagok aing ku sora sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayatnya terjemahkan. Wasiatnya terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade. Teu naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia kita takwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotibna nu bener. Ulah main tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum fa'ala taqwa. Urang kadinya teh ka khotib. Waalaikumsalam. Jangan nonton TV. Aing teh senang khotib kos kitu.
Ya Allah ya Rabbi, ikan sholat masalahna ai ceramah maki pudoli acak-acakan los. Tawa lain sholat tamanya nama Zapira bisnis. Aduh. Ieu kudu bageus teu pati. Ya Allah ya Rabbi Karim. Itu kan aya perubahan-perubahannya nama deureuh ya perubahan sia teh bencana. Kadengen aku orang kutub berapa nih. Coba ge. Jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun ku urang. Perhatikan leungeun urang teu meunang uca aco ka dieu nunjuk doang ya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk. Wa man lagha fala jum'atalah. Lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumat sia. Eta cak Kangjeng Nabi. Sok dibaca ku urang iza saidal khatibu 'alal minbar fala tatakallam. Wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Orang beungeut siang teu bujua. Ya Allah ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Mun lago fala Jum'atalah cak Kangjeng Nabi geus baru lagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung Salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat. Salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin deuk ka dieu deuk ka Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan. Pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat nantak sing hade salamat kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia tu aing kumaha aing lain mah haji mah pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun si gade urang kan moal kebel di dunia aju engke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan siang ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia ku aing sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah ruantak ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar tulungan ya aing jatuh wau ka sia
sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak ku baca coba je tah badak salah betul rapihan ibadah orang rapihan supaya mantep ka Allah mantep urang pan sesuai urang syariat saha nu bogana Allah nitahna ku batu Allah ulah sok dimodif-modif nah ya nu mabok benang had ulah kurang ku pemerintah urang mah teu aya had beusi ke kurang datang dikebugan bae di rumah urang teh mabok ya kana gebugan bae ngaji kamari aing peminggu heuy saha nu kudu ngagebugan siapa tuh hak kalau gojo di negara ya di negara orang tengah lakukan atau geus teu mantep ke kumari akhirat ulah bertindak sorangan teu meunang Masya Allah engke bae di akhirat keur dipanggil camat lurah bupati geus pokoknya lolonja we kabeh ka neraka jahanam ku gara-gara henteu diterapkeun ieu kos gitu ieu keur carita syariat minimal urang nyaho kesalahan-kesalahan abeh urang ulah ngalaksanakeun kesalahan sebab ternyata sanksi mabok nu sakitu beratna cirian kitabna lantaran ieu ngaji mingguan kitab terakhir nu kolot mah nyaho datang nyaho teu pas awal